Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian K28. Upami teu lepat mah harita si Sarmo sareng Rana parantos tepang. Namung ai si Sarmo mah cenah rek neangan deui guru anu linuhung. Maksad sareng tujuanana nyiar ilmu panemu jampe pamake sangkan bisa mapakan si Kareji jeung si Uhyi. Ai si Rana ngajak umaja ka Sarmo sangkan balik deui ka Aki Salmawi. Namung pangemutna si Sarmo Aki Salmawi moal ngetrukeun sakabeh pangabisana kumargi sakumaha nu parantos dikedalkeun yen pangartina Aki Salmawi baris diketrukeun kabeh ka si Rana. Kitu nya para mitra numutkeun jujutan carita teh. Mangga urang sami-sami bandungan ieu dongeng. Naha tiasa katarik deui ku si Rana Sarmo nepangan Aki Salmawi atanapi henteu. Mangga urang sami-sami bandungan. Carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Kileksa dina bagian K28. Harita sanggeus si Sarmo ngahuleng teh si Rana tuluy nyarita. Kumaha mang na keukeurek neangan guru sejen? Rana ayeuna mah kapikir kumang lah. Yen neangan ucan puguh teh teu kaijir pi hasileunana hiji-hijina jalan kudu balik deui ka Gunung Mandala nepungan Aki Salmawi. Sabab ayeuna mang sadar ayeuna mah yen mang teh can tamat ku guru ka anjeunna teh. Nu hartina ilmu Aki Salmawi can tamplok ka mang teh. Taina mah rek dicoba we di guruan sugan hasil. Bener kitu mang jeung atuh geura indit di ka Gunung Mandala geura tepungan Aki Salmawi. Nu geus lila ngadagoan datang na mamang si Rana atoheun. Lantaran Sarmo geus lilir hatena daek balik deui ka guruna. Arek eta gejang tapi kumaha kira-kirana? Na moal benuh kitu Aki teh ka mang. Sabab mang teh rumah sasalah atuh da jang geus joledar. Jeung teu ngahargaan deui keur jadi guru. Sarmo can teteg hatena gede keneh ka era. Kuring boga kayakinan nu kuat mang yen Aki teh moal bendu. Tapi najan kitu oge ari nganahan amat tangtu da mang teh geus puguh salah. Ngan bae teh kudu kagok mang biasana guru mah kitu. Eta tandana nyaah. Atuh sajabana ti kitu mun mamang teu buru-buru nepungan ka Aki Salmawi, dosa jeung kasalahan mamang bakal leuwih gede. Bakal leuwih hoream nepungan ka Aki. Takulantaran kitu geura tepungan we ayeuna pisan meungpeung can lah teuing. Nuhun atuh jang Rana lah. Ayeuna mang beuki sadar we kana kasalahan teh. Pasti poe ieu keneh rek ini ka Gunung Mandala. Kabiri ujang. Rek terus ka mana? Nah make ngajurungkeun ka mang sasoranganan ka Gunung Mandala. Cek si Sarmo nanya. Lantaran manehna ngarasa heran. Si Rana tuluy ngajawab. Ai kuring mah boga tugas ti Aki nu kudu dijalankeun kalayan hade. Mangga we mamang ka ditu sorangan bejakeun ka Aki. Yen geus tepung jeung kuring gitu sarta laporkeun sakabeh nu kajadian. Ulah aya nu disumput salinung tak kitu we mamang. Yo urang pada miang. Cek si Rana bangun teh sabar hayang geura indit ka Talaga Herang. Nyari kitu mah ayo atuh lah. Urang silih duakeun we nyajangnya. Mang rek guru deui ka Aki susuganan hasil kalayan nyugemakeun. Gep duanana sasalaman. Geus kitu mah laleumpang duanana paturai si Rana ka kaler mapai jalan satapak nu nurungtug mudun. Ari si Sarmo leumpang kaki dua nyorang jalan nu rada gede jeung datar. Rek ngajugjug ka Gunung Mandala. Nepungan guruna nu geus lila teu ditepung. Sagtuna heula nu keur lumampah ka tujuan masing-masing. Ayeuna malikan deui ka tukang nyaritakeun Mang Karji jeung Mang Uhyi. Harita teh Mang Karji leungiteun tapak. Manehna bulucat balicet teu puguh. Sabab si Rana geus teu kasusul tapakna nu ahirna Mang Karji eureun dina hiji tempat ngadon ngahegak bari kekerot nahan amarah. Bari reureuh teh gawe nararat treret nempuan kaayaan dirinya. Susuganan si Rana kapanggih deui, tapi nu katempo ukur ngalamukna leuweung jeung pating garumplukna rungkun-rungkun awi jeung kakayon sejen. Nu kadenge ukur sora manuk jeung pating keresekna dangdaunan nu katebak ku angin leutik. Kurang ajar. Kamana wawalakna teh nya?
Aya bebenyit gelo-gelo teuing sia kakara aing mangi budak satepak geus kumawani ngaheureuikeun ka aing. Bodalan mana ta cucuging teh? Tete lah ilmu nama ayaan si bedul teh. Cek Mang Karji bari gek diu. Ledak musab kesang tina tarang, panon buburilakan galak alah batan mata kutu, neangan sirana. Akhirna sanggeus reureuh tina kacapai Mang Karji balik deui kana urut nyiksa Sarmo. Baranggo kadinya Mang Karji mening ngajengho. Lantaran nempo Mang Uhi ngadayagdag kana tangkal, bari ngalempreh bangun ripuh leungeun baloboran ku getih. Uhi, kunaon maneh teh ha? Eta leungeun binu ku getih kitu. Cek Mang Karji bari melong. Ngarasa heran nempo baturna tatu sabab boga rasa yen Mang Uhi teh gagah. Moal aya nu ngelehkeun, manehna teu sadar yen manusia teh taya nu unggul jeung sok aya apes. Nyata tuh matak era euy. Urang teh bareto mah gagah sakti tarayan wani cucunga. Raya nu bisa ngelehkeun ka urang duaan teh. Tapi ayeuna ku budak satepak bet eleh ye. Matak wiwirang di kolong catang matak era nyaritakeun. Untung di dieu eueuh batur damun aya nu nyahoeun mah matak kawiwirangan kuring teh. Cek Mang Uhyi bari cengkat lalaunan. Ret kana tatu sarta karasa seueul. Waduh, nakunaon atuh Uhyi, eleh ku budak lemut euy. Bener ji lah, kuring eleh ku budak tadi. Dan tadi nama teu boga sangka anu lain-lain, panjana teh budak biasa we nu taya kabisa. Si horeng, si mana horeng gerakanana kesit jeung gede wawanen. Balukarna kuring cilaka ka sabat bedog. Hai ka mana si Sarmo? Mang Karji teu ngajawab kalah ka ngarahuh bari gek diu. Terus nyerane kana akar panon melong ka langit. Netep mega nu ngagurung di Jomantara. Mang Karji era nyaritakeunana sabab manehna ge katipu ku sirana nepi kagagal ngudag Sarmo malah mah leungiteun tapal. Hah, modar si Sarmo teh? Mang Uhyi nanya deui leuwih panasaran. Wah, boro-boro modar teu beudang-beudang acan. Nyau ka mana Mang Klungna teh teu kasusul? Matak era deui lah. Nah kumaha kitu ji? Mang Uhyi kerung. Darak-dak Mang Karji nyaritakeun lalampahanana. Dibejakeun kabeh ka Mang Uhyi atuh jepduanana jarempe. Ngaharulang bakat ku bingung era kurarasaan. Sabab nu tadina adigung-adiguna teh ayeuna mah eleh ku budak. Teu bisa newak musuhna nu dianggap lemah. Mang Karji jeung Mang Uhyi jadi beak harepan lantaran musuh anu geus katewak kalah kakabur deui sarta manehna meunang wiwirang. Gelar jago jadi hamar teu aya pamor pisan tungtungna Mang Karji nyopot putusan. Ye, jeung tibatan hidar teu puguh urang balik heula lah ka Talaga Herang. Sabab najan diteruskeun ge moal hasil. Ukurna mah capek we jeung wiwirang. Yua urang baralik. Mang Karji nangtung saya sumanget pikeun nyusul deui musuhna. Tapi kumaha tanggung jawab ka Nyai? Era temenna meureun datang bari jeung teu mawa hasil. Rek kumaha ngajawabna lamun ditanya? Kaera kasih si kedela, nu penting mah minta bantuan jeung nasehat. Nah kudu kumaha carana newak musuh. Wayah nawe ayeuna malah. Kudu daek digeleneng. Sarta tarima we kana naon-naon nu bakal kaalaman. Di ditu engke sabab rek kumaha deui atuh. Teges ieu buktina, kanyataan panji teh. Mang Uhyi teu nema deui. Jung nangtung lalaunan muringis nahan kanyeri. Dampal suku dewang siku bocok tapak bedog. Atuh leumpang teh rincug teu bisa gancang. Teu kudu gancang pokona masa anyog we. Mang Karji ngupahan leumpangna paneuri. Bari nempokeun Mang Uhyi nu ingkud-ingkudan paroman alum loba kalewang. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun geus tepi. Harita teh pasosore. Mang Karji jeung Mang Uhyi geus aya di imah Nyi Puja. Malah mah geus disanghareupan ku dununganana. Nu jamedud baeud bakat ku keuheul sabab katempo ganekna teu mawa hasil. Mang Karji jeung Mang Uhyi ngeluk tungkul bari sila, teu wani cengkat bakat ku ajri. Sedengkeun Nyi Puja diuk dina korsi panon mureleng kanu duaan kekerot nahan amarah. Karji, Uhyi, naon gunana lunta tahun-tahun? Di ieu tempat teh, naneangan si Sarmo atawa ngadon hees na? Kalah kajangot we jamrong ari hasil eueuh. Mana si Sarmo teh atuh? Nyi Puja mimiti nyareng. Nyarekan awakna ngagidir pinuh ku nafsu amarah. Ni,
Sewu bebenulak saya duduka pun mang teru mau selepat nun. Setiasa ngajalankeun tugas nu samistina. Mang sadar ieu kaayaan teh nguciwakeun kana manah Nyai. Sakali deui na dari hapunten we Nyai. Jawab Mang Karji bari cengkat sakedeung luk tungkul deui. Teu cukup ku menta dihampura sabab anjeun duaan kudu bisa ngabuktikeun janji nu kungsi diucapkeun. Mana kasatian maraneh ka kami? Mana kasaktian maraneh nu kakocap gagah teh? Geuning nyatana mah kitu patut. Teu becus newak si sarmo acan. Sadaya-daya nyangakeun we kersa Nyai. Lain sadaya-daya tapi kudu mikir. Jep jempe. Mang Karji teu wani deui nemal asa beak picaritaeun. Dung nyipu janangtung terus lajag lejeg bari nangkep harigu. Panon mureleng kaduduaan mata bolotot kawas ucing ngeleburi. Atuh menit tengeuna cicing Mang Karji teh komo Mang Uhyi manepi ka ngeluk 3 bueuk meunang mabuk ambekan oge kawas ditahan. Karji, Uhyi, dengekeun ku maraneh sing bener ieu. Kami rek ngomong lamun maraneh hayang hasil newak si sarmo kudu daek ngeueum heula di talaga. Bilana 7 poe 7 peuting mun kuat ke dibere ilmu anyar pikeun nya kalak si sarmo. Tapi samemeh ngajalankeun eta pagawean maraneh duaan kudu hasil heula meunangkeun hiji mojang keur pakeun ayeuna. Maraneh kudu nyaho kami geus 6 bulan teu ngagunakeun eta mojang. Jeung geura ini sing hasil meunangkeun mojang anu keur meujeuhna rumaja neangan anu leuwih geulis batan nu geus-geus mun teu hasil maneh dihukum pati ku kami nya. Mang Karji jeung Mang Uhyi garetihan deui. Asa aya jalan pikeun nebus kasalahan sarta aya harapan keneh pikeun babak ti kadunungan. Duanana cengkat sorot panon cahayaan deui. Nyai, Mang nampi kana timbalan salira unyuk sumangga sejat umut kana kapalai Nyai. Mugi-mugi sing hasil kalian lancar. Mang atuh permios. Di geura ini montong kabalik lamun can hasilnya. Mang Karji Noel ka Mang Uhyi. Atuh harita ge para mitra sadaya tuluy tarurun ti imah. Rek ngajalankeun tugas di dunungan sedengkeun Nyi Puja mureleng bari kekerot. Keheul keneh kabadegana nu teu hasil ngajalankeun tugasna. Heuleut sawatara waktu mah para mitra. Mang Karji jeung Mang Uhyi geus laleumpang di jalan satapak kaluar ti wewengkon Talaga Herang. Rek muru ka hiji lemur nu pangdeukeutna nu jadi sasaran teh lemur Cijebung. Nu bareto kungsi diranjah ku maranehanana. Kuring mah teu pati laluasa dina ngajalankeun tugas teh lantaran suku jeung leungeun. Kata mah nyeri ye. Tatu teu daek cager. Kudu kumaha mun geus kieu nya? Mang Uhyi bari ingkud-ingkudan leumpang kapaksa make itu. Wayahna ye. Lantaran geus kieu nasib urang ye. Keun bae urusan neangan mojang mah ku kuring. Moal burung hasil atuh teu kudu jauh-jauh lah. Geus lila ye teu neangan tangtu. Pokona mah di Cijebung ge aya keneh nu galede. Nya lah ulah jauh teuing riweun yang anu deukeut-deukeut we. Ngara teu capek ngider. Kumaha mun kumaneh sorangan euy? Heuk lah, sanggup ku sorangan ge. Dagoan di sisi lemur. Mun aya naon nyumput sing buni, ulah ngayakeun ributan jeung urang lemurnya. Syukur we ari maneh mah siap muga-muga sing hasil maksud euy. Duanana tuluy laleumpang beuki lila beuki deukeut ka sisi leuweung. Nu akhirna anyog kalamping pasir nyorang jalan satapak paranti nu ngalakoe jeung suluh. Lumampahna 2 jalma dijajabkeun ku hiliwirna angin leutik dihibur ku recetna soraman. Kocapkeun para mitra. Dina mangsana sariak layung lemur Cijebung ka tempona asa tamah endah mata kuaas. Tatangkalan robah rupa jadi beureum semu koneng. Koneng umyang lir emas sinangling. Kahibaran ku cahaya layung nu hurung ngempur matak lucu. Manuk leutik pating arat celog dina dahan bari ricit di sarada neangan tempat pamonokan. Dina kaayaan kitu di sisi lemur belah wetan aya jajaka keur leumpang bangun salse. Serog ka lemur gok tepung jeung hiji aki-aki anu keur ngalayung nempokeun barudak nu keur ucing-ucingan di buruan. Eta jajaka tayalian iwati sirana nu geus tepi ka lemur Cijebung. Ngahaja datang kadinya rek maluruh kuburan inung bapana. Sugan aya nu nyahoeun atuh barang jol kadinya pok nanya. Harita para mitra sirana tuluy nanyakeun. Punten ki bade tumaros abdi teh.
Rek nanya ke naon gayu. Opek wae rek tumuanya mah. Aki-aki rada heran nempo sirana. Lantaran budak letik make pakaian jawara malah mah nyoren bedog damahan sieu. Abdi teh di gunung mana laki bade milari nu jenengan sarta sareng Ino. Nah di mana bumina? Upami aki uninga bade nyuhunkeun di pasian terang we margi abdi teh name ayeuna ka lemur ieu teh. Neangan saha ujang? Dedengian teh neangan jang sarta jeung di Ino. Ke. Henteu salah kitu dedengian aki teh. Aki-aki kalah kamalik nanya panon melong kana beungeut sirana. Terus pisan ki eta nu dipilarian ku abdi teh. Ke. Ari ujang saha? Abdi teh pun rana diutus ku pun aki kedah milarian sarta. Aduh, ke jang di dieu mah nu ngaran sarta jeung Ino mung aya hiji. Maranehana teh salaki jeung pamajikan nu imahna di ditu tuh. Tapi kari imahnya wunggul dan nu bogana mah geus eueuh. Imahna diantep saja nu ngurus da puguh teu boga dulur atuh. Cek aki-aki bari nunjuk. Paroman katara alum. Kamarana nu bogana ki, sirana api-api teu nyaho sedengkeun hatena mah ngarasa beurah. Pinuh ku rupa-rupa perasaan nu neken batin. Namun ujang percaya mah nu ngaran sarta jeung Ino geus maot sawatara taun ka tukang, anakna 2, lalaki hiji awewe hiji. Tapi duanana ge eueuh sabab aya nu maling ku jalma jahat. Maot ari kuburanana di mana ki? Tuh di astana itu. Nah make nanyakeun kuburanana ujang. Aki-aki penasaran terus melong deui ka sirana. Di moh hoyong terang we pepurieun nuju jemenengna teu kungsi tepang. Atuh tepung-tepung jeung tutunggulna permios ki. Sirana malik tuluy ngaleos rek ini tapi dicalukan ku aki-aki. Kekelanan ujang. Kekelanan kadieu ujang kadieu heula. Aya naon ki? Sirana melong jajantungna ratu. Keke, mun ujang rek nyekar ka kuburan jang sarta, teangan anu ngajajar 2 sarta di belah kidulna aya tangkal samoja jeung kaca piring. Dina tutunggulna ditulisan ngaran jeung poean maotna jiga teangan ka itu. Nuhun ki mangga tu permios, sirana ngagedi gini. Dijajabkeun ku pameunteuk paneteupna aki-aki. Akhirna mah ngiles dina pengkolan, sirana beuki gancang lempangna. Serog ka astana tuluy neangan kuburan inung bapana. Bari hatena deg-degan. Hayang buru-buru nempo kuburan kolotna. Mananya ada loba kuburan teh geuning. Tapi tu aya tangkal samoja jeung kaca piring, asugan we eta. Sirana muru ka hiji tempat nu rada negla. Barang gok tetela teu nyalahan sirana manggihan kuburan anu tutunggulna ditulisan ku ngaran sarta nu hiji deui Ino. Brak sirana deku panon melong kana gundukan taneuh anu geus jukutan. Batin sirana ngajerit sumamat ka indung bapana nu geus miheulaan ka alam kubur. Sirana teu usik-usik panon dipeureumkeun negerkeun heula hate nu teu puguh rasa lila-lila pok nyarita. Bapa, mak, ieu kuring rana putra emak jeung bapa. Ngahaja datang ka dieu silaturahmi ka emak jeung bapa. Kuring hayang tepung jeung kolot tapi hanyakan emak jeung bapa geus pindah alam. Kuringan bisa ngadoakeun muga-muga emak jeung bapa sing dirahmat ku Allah di alam kubur, sing ditampi iman Islamna, sing dihampura dosana, sing ditebihkeun tina siksa kuburna. Bapa kuring doakeun sabab kuring ngemaan tugas ku guru jeung boga tanggung jawab sorangan. Yang bebela ka inung jeung ka bapa katuturi. Kuring rek ngayakeun palitungan jeung jalma-jalma nu geus ngabinasa ka emak jeung bapa katut seusina. Doakeun emak sing hasil kalayan salamet. Kirana numpangkeun dampaleungeun kana kuburan tuluy babacaan husuk nakar. Cek rarasaan manehna mah keur pahareup-hareup jeung indung bapana. Meuni asagok we. Asa aya alam dina alam nyata. Nu akhirna tina bakating ku husu jeung anteng ujug-ujug breh. Hareupeun sirana aya awewe jeung lalaki nu sarupa jeung indung bapana malah mengaku anak ka sirana nu lalaki nyarita. Karena pangabakti maneh katarima pisan ku bapa.
Ku bapa didoakeun muga-muga sakabeh pamaksudan maneh sing hasil kalayan salamet. Bapa bungah jeung reueus boga anak nu bela kakolot. Sarta boga tekad rek ngayakeun balitungan jeung jalma-jalma jahat. Tapi kahade ulah salah niat. Bisi maneh cilaka ku pola sorangan. Maneh ulah hayang binasa ka papada kaula, tapi kudu boga niat rek numpes kajahatan pikeun anjeurkeun keamanan jeung keadilan cah kiturana. Disamung ku omongan inungna nu eusina teu beda jeung omongan bapana. Sirana karasa inung bapana ngusapan sirah, ari manehna deku hareupeun bapana geus kitu pok nyarita. Mak, Bapak, kuring moal poho kana amanat jeung doa ti kolot. Ayeuna kuring amit sejamiang ka Talaga Herang. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Ieu kajadian teh para wargi mung saukuran ngan saukur fantasi wungkul tina titingalian sirana. Geus kagamar ku urang hiji budak nu hayang panggih jeung kolotna loba lamunan. Eta ngan saukur lamunan dina hatena. Kitu kaayaanana jeung harita sirana nyebutkeun ngenta doa ka indung bapana nu geus maot teh. Eta mah para mitra saolah-olah manehna pahareup-hareup jeung menjadi indung bapana nuju meneng keneh. Ieu teh ku urang tiasa kagamar, ku urang tiasa karasa, modelna teh model kitu. Dalamun urang ge meureunna kudu ngalaman model sirana geus pasti kana ngomongna teh model kitu, tapi saleresna mah teu kedah nyarios kitu para wargi. Umargi anu parantos mulih ka jati mulang ka asal parantos pegat hubungan jeung umat manusia. Kitu diantawisna. Sakabeh urusan para mitra amal ibadahna leungit, pegat teu bisa dituluykeun. Kitu para wargi sadaya. Aya sabahagian cenah tilu perkara anu moal leungit. Kitu para wargi sadaya. Tos teu kedah digamarkeun lah para wargi parantos lagu mun. Mangga urang lajengkeun deui. Les kalangkang inung bapana leungit sirana cengkat tuluy ngusap beungeut. Keur kitu gero aya nu nyentak mata kreuwas. Benyit kurang ajar. Mantong gerak sia mun gerak modar deuleu. Umur sia nepi ka poe deuleu. Cenah bari nyekel kana punuk. Karasa aya nu ngajeletit kana punuk kuku nancem. Kuku sirana meninga jenghok barang ret kanu ngomong tetela Mang Karji jeung Mang Uhi. Nu teu kanyahoan datang na bakat kuhusu naker ka inung bapana. Astagfirullahaladzim. Nasaha anjeun teh? Nanaonan bet nyekelan kana punuk kuring, naon perluna? Sirana nanya bari molotot. Tapi ari hatena mah geus ngarti sabab apa kanu nyentak ka manehna teh geus pasti musuhna. Montong loba bacot sia. Sabab sia kudu modar ku leungeun dewek. Gara-gara sia musuh aing kabur, sarta gara-gara sia aing dicarekan ku dunungan. Pikeun nebus dosa maneh dibodaran sia ku aing. Sirana teu nemalan para mitra. Hatena sumamat ka akina menta ditegerkeun hate. Sarta hayang tenang dina nyang hareupan balai. Sirana peureum terus neneda kanu maha kawasa sangkan dirina di tang tayungan. Nangtung sia, Mang Karji nyentak deui. Bari nongtak sirana tapi nepi ka ngalengak bakat ku tarik-tarikna sirana cengkat. Panon ngagiler ka kenca breh Mang Uhi nu keur nangtung bari nyekel itu. Katempona balangah teu pati daria sirana ngagrentes dina hatena. Jibeh rubuh hiji rubuh kabeh asarakeun sia. Celepung suku kenca najong jimat Mang Uhi jakukeun apisan kuak Mang Uhi waceak tuluy rubuh bari sosongkolan nyekelan jimatna. Puguh Mang Karji reuwas teh karasa sirana ngedilesotkeun. Tuluy muru Mang Uhi nu sosongkolan reuwas rek dicekekoron. Jelang sirana luncat serepep ngalugas bedog seak narajang ka Mang Karji nu gugup keneh. Tapi angin panarajang karasa ngahius kana ceulin lep Mang Karji ngeloplos bedog nyabat angin. Balicat manehna malik langsung narajang ka sirana. Beureub buleud ngalayang kana dada gilak plos dekeuna tengah sasaranana sabab sirana kaburu ngagiwal. Setan lemut sia kurang ajar berueul deh. Mang Karji keheuleun. Setan gede montong loba bacot sia ladenan aing iwan mah. Sirana teu eleh galak. Sabrut narajang deui ku bedogna. Gerakan kesit rek ngarahudu angen Mang Karji. Tapi kalayan gampang panarajang dipicieun sakaligus malik nyerang. Siuk kolepat bek walikat sirana kabeunangan.
meni asa seueul kana angin. Gelo sia licik dulu. Hahaha, montong ngabacot di bodaran sia ku aing beunceuk. Mang Karji leungeun ngaragama. Kuku-kuku jadi heuras jiga kuku maung. Taki-taki rek ngarontok kana beungeut sirana. Paparahna hayang nyekek tapi sirana rancing geus manehna sakilat ngarawut taneuh nganu ngalebu mur kana beungeut Mang Karji meneran kana panon. Atuh meuni kekereuceuman kapireungpeunan bari nyarekan. Nya, beunyi teram jana. Licik sia kurang ajar setan sia. Rasakeun ku sia deuleu tah. Tema sirana bari semuk ngasupkeun serangan. Pedog nyerepet rek mapas tak-tak tapi Mang Karji bisa keneh ngagilek. Seak barawak bajuna katurih bedog. Atuh meuni rawe kawas meunang ngeuretan. Hah? Beunyi anak setan hayang modar sia teh ha? Sangeuk teuing mun modaran hayang rasakeun yeuh. Seak sirana narajang deui. Tapi kolepat tang ditakis ku bedog deui sabab Mang Karji ngan sakilat mesat bedog. Celeng bedog sirana ngacleng ka lebak. Terep nancep dina tangkal waru. Sirana rada reuas celeng luncat muru bedog. Kerawak dicekal perahna seret dicabut. Belecet lumpat satakar kebak ninggalkeun musuh. Mang Karji harita teh sosoak bari jeung nyarita. Montong kabur sia beunceuk. Najan lumpat kana lak-lakan naga ge moal burung diudag sia ku aing bedul. Daguan sia bangsat. Mang Karji rek ngudag sirana tapi Mang Uhi humarurung bari sasaman. Aduh. Tulungan Karji. Montong udag musuh ya kuring tulungan. Aduh. Kapaksa malih. Breh nempo Mang Uhi nu pias piwatireun. Mang Karji eleh deet brak daku gigireun baturna leungeun katara ngaleper pinuh ku amarah. Kunaon maneh Uhi? Ngagokan we kanu rewek musuh teh. Mana nu nyerina? Mang Karji rada keheuleut. Aduh, sabar Karji. Aduh, ya kuring nyeri. Aduh, ya nyeri. Ata ieu. Aduh. Mani seueul. Mang Uhi ngusap palangkakan nu asa sempal jeung seueul. Kunaon mani atuh? Dicocori riwa tah kumaha? Lain kuririwa. Kuring mah teh sieun kuririwa nu ngahina ka kuring da si wolek tadi. Bebenyit ka sabalanda duh. Mani asa dicabut nyawa bagat ku nyeri. Oh nah, tuh make nyeri. Apaan maneh teh jago lain. Teuing atuh da kieu jadina. Camal atawa kumaha ilmu teh. Ku bebenyit eta mah eleh wae si badul teh. Ilmu ngadadak laleungitan teu bisa nyingkahan serangan musuh. Aduh, naon dosa kuring jatuhnya. Aduh, ketibu dewe mah ieu. Tetela si bebenyit leutik teh pinter. Na budak mana nya jeung saha guruna ieu. Naon maksudna becicing di kuburan ieu? Mang Karji ngusapan sirah bakat ku jengkel. Asa diheureuyan ku budak satepak. Jep-jempe duanana teu aya nu nyarita Mang Karji mikir. Mang Uhi nyengir nahan ka nyeri. Kaayaan beuki reup-reupan cahaya layung beuki surem. Dijajabkeun ku reangna sora jangkrik jeung gaang sarta kadenge sora cihcir jeung bebence nu matakeun. Akhirna cahaya layung sirna ukuran nyesakeun warna beureum ti tebeh kulon. Pating arudat luhureun gunung, nyaangan kalong nu pating gaya bagrek liar neangan mangsa. Atuh kaayaan di astana beuki matakeun, komo mun kadenge koreak jeung manuk jurig mah matak ngahudangkeun bulu punuk. Uji, kumaha mun geus kieu euy? Naon nu kudu dipilampah ku urang? Kuring mah heran ari inget ka budak tadi. Saha manehna teh nya? Cek Mang Karji nyarita deui. Panon melong ka Mang Uhi nu katempo remeng-remeng. Kasorot ku cahaya bentang nu baranang ti langit. Alah, tulungan heula kuring. Pamencetkeun cangkeng jeung cecekolan ieu. Susuganan rada kenor ka nyerina. Tulungan we ji euy. Kudu bela euy ka kawan bela kawan euy. Mang Karji narik napas bangun seungah. Nyaduh bela kawan wajarkeun teh. Tapi teu burung nurut sabab watir nempo babaturan nu keur meneran apes. Mang Karji usaha satekah polah mencetan urat-urat penting. Sangkan ka nyeri baturna rarep. Tetela teu mubah Mang Uhi bisa nangtung deui cara tadi ngan karasa keneh jimatna linu. Ji, alah. Ayeuna mah kieu we euy kuring rek ngadagoan we di dieu. Ari maneh asup ka lemur. Yang anu herang-herang mun geus hasil bawa ka dieu. Oh, rencana dewek kayak gitu. Tapi hanya kal geus burit manten. Kurang sidik nempuan beungeutna bisi salah nyokot.
mun tadi keur sariak layung moal burung atra nu herang-herang. Sabab tadi ku dewek katempo loba mojang keur ngalayung, bari ocon jeung baturna. Ayeuna mah hese neanganana. Kuriak asup ka imahna nyokot nini-nini pan ripuh. Alah, gunakeun akal atuh pan maneh teh lain kakara ayeuna we neangan nu kitu teh. Jiga kalemur sing hasil euy. Pek daguan di dieu euy, ulah ka mana-mana bising ditepung deui. Mun ulah kaributan ulah lumpat cicing we nyumput di dubuninya. Heuh kitu we kuring mah. Teu kuat kudu ngilu ka maneh mah nungguanna di dieu. Sanggeus asak badami. Mangkarji init muru ka lembur. Rek ngajalankeun tugasna sedengkeun Mang Uhi ngadaguan di dinya. Bari neges-neges tukul. Tutunggul kuburan hayang sidik sugan aya ngaranna. Cekes gur ngahurungkeun korek api pes pareum ka tebak angin. Mugi jangan lapur can katimu Mang Uhi gegelenen. Angin kasabelan meni teu ngabantu kanu butuh. Cekes gur dihurungkeun tuluy di halangan ku dampaleungin. Ngaras teu katiup ku angin breh aya tutunggul nu make tulisan. Tapi teu kabaca sabab Mang Uhi teu bisaeun maca jeung nulis. Nu rada bisa teh Mangkarji. Yeuh. Hanya kalau teu bisa maca euy. Pasina pareum deui. Kaayaan asa tamah poek bentang nyarumput tukangeun mega. Kawas nu era atawa mung nempo ka Mang Uhi. Dina waktu anu sarua, Mangkarji ngagadeang lempang muru lembur lempang jeung gede wawanen. Bari dangah teu sieun atawa teu keueung. Sabab dirina boga anggapan yen gagah sakti moal aya nu ngelehkeun. Ari tukangeun Mangkarji aya nu kukuliwedan kanu poek, nuturkeun bari jeung rerencepan, ngintip-ngintip ka Mangkarji. Horeng para mitra eta teh sirana nu tadi lumpatna teu kebat ngahajang nguliwed kanu bun. Tuluy ngintip kanu keur ngobrol, maksud jeung tujuan Mangkarji teh kanyahoan ku manehna, sirana ngagrentes dina hatena. Masalah tangtu rek maling di mojang nu keur mejeunna rumaja. Eta mojang lamun beunang nasibna moal beda jeung lanceuk aing. Lebar temen kudu ruksak ku si jahanam teh. Keun sia rek digagalkeun ku aing ah. Awas Mang Sarmo ngagokan manehna yeuh. Pas Mang Sarmo rek ngagokan manehna uing teh. Kitu gerentesna bari tuluy nuturkeun kalayan ati-atina teh. Samemeh wanci Isa Mangkarji tepi ka jero lembur. Tuluy leumpang di jalan tengah. Bari rarat-reret ka sisi jalan, breh nempo cahaya lampu ti parapatan. Koreng aya warung nu buka keneh Mangkarji atoheun. Tuluy muru kadinya api-api kapoekan di jalan. Sanggeus uluk salabus ka warung, gek diuk bari nyuplak dudukuy. Sirana milu ka deukeut warung tapi teu asup kalah nguliwed ka pipir. Ngahep-hep deukeut tangkal dalima teu kungsi lila kadenge aya nu ngaromong. Nyatana Mangkarji jeung tukang warung mimiti nama urusan kadaharan tuluy urusan tempat pamatuhan. Nu akhirna Mangkarji nanyakeun ka tukang warung suga nyaho aya budak parawan nu keur mejeunna rumaja. Bebejana mah diutus ku dunungan neangan pibojoeun anu pantes. Mung hanyata lewatna ka bejeung teh. Para mitra anu mulia rupina duwi ka dieu bae heula. Sarios nyambung judulna Talaga Hideung dina bagian ka-29.